Aduh, panas amatnya ya. Mana arah rasem deui. Ini si bolot ka mana di nanti tangannya arah rese. Tuh gening anak haram datang. Panjang sihung neta budak. Kenaon sia, sorangan wae. Pas hayam pelung. Untuk si Hejo datang-datang ngaledek di parabun kana lohan soal. Aing nanya jawab bang lecing wae. Aing boga babaturan ki amat celina minus. Hah? Ya putus bang. Kira boga-bokina sia jomblo oge. Ya Allah, aing boga babaturan ki amat keselen. Geus bang lari pikiran. Ya salah ini cerita sakai. Cerita banget sih eta kosbol kuda. Aing arah rasem ye, hayang ngopi, hayang ngudud. Waduh wae sia bang, tadi yang ngisi wae teh hitut. Coba celis ya, udud anjing udud. Sia meureun nu hitut, da aing mah henteu. Astagfirullahaladzim, aing sia tadi ajaran si kerorok. Aing ngobrol jeung siapa di lapar beuteung. Geus lah, aing nang kadaharan lapar. Aduh wae ge lapar yo. Saya alap-alap giliran kena pi beuteungeun Mas ya, nyambung. Di mah ya dengan kadaharan. Ayo atuh dah. Tur wae sia, terus jeung anggora. Si aku masih tadi dengan kadaharan. Ayeuna malah ajakan main bola. Terserah. Buset, tas sungut bau bangkit tongkol. Ilai Pong. Tah, serakmat. Baiklah. Keras selengnya. Yang pegawaian ayo. Oh, siang yang gawe. Ayo tuh pagawean. Asik. Gawe naon tah? Nyusuan tuyul daek bung sia. Setan. Kelepak ganti kulit ku sia. Aing menanya serius. Lagian sia nanya ke pagawean ka aing, ku gua aing nganggur sia mah. Belon sih. Bob, tepung ge budak ieu. Duan wae, kasupin jeung jarwo. Sopo jarwo berenang sih mah. Di dari ya sadak. Wah, air rokok tuh. Kebeneran yang kerasa. Tapi aing era mentana. Wah, aing boga ide. Dak, beli anak mermot mau sia. Mermot, Pong. Emang siapa kok mermot, Pong? Tah, sama tadi yang itu tutur anak mermot. Rodok gitu Japong. Pan sing geus cocok eta duaan. Buktina tuh buk sia geje. Ih, misarwa kitu aing. Minta aing boga kos kieu cocok. Parabkeun we sama Pong ka Nyi Brorong. Percuma jar. Diparabeun ka Nyi Brorong ge nu kieu mah dilepehkeun. Oh, emang arek marahin bola di mana? Main di polsek gitu. Ayo jam barang mah kata. Ih, sia. Cojar. Penyota celina tah. Sugan we cereg. Sia we kenyot. Tah hayang aing. Geus dak. Ulah didenge nu gelo mah. Mending dengekeun aing ceritanya. Pan tadi sama aing heuh. Manggih tabrakan sama. Jadi ke dak ceritana. Kan ieu mobil, ieu motor, tabrakan, jebluk we. Terus tah supir angkot teh keluar sama tirilik dibeuleum ku masa. Goblok sia. Ngomong we aku mau monyet sia ih. Dak, aing boga ide yo. Daripada orang main bola, ini ngopi. Yo aing boga rokona. Ai sia, pantat tadi aing ngajakan ngopi di itu keneh. Sia we colina mampet kudu dibor.
Lila kau ditonjok kau yang Talisya. Tuh kan siapa pong ngajakan main bola wae, kai. Dan geus kopi di dieu. Nih ngomong setuju setel. Geus dah kah? Ngomong jeung apa tau mau mulai beresna. Lah, ayolah. Amarana sadak, diajakan ngopi malah kalabur. Jangan dukun aing nyentet sia tah. Hah, nahan bancet. Ek naon bawa panas-panas nahan bancet. Udah kenapa sih? Aingnya cuma buat ya. Lemok sia. Aduh, jauh kayak lo tak. Iya, kita semua kaya, itu mah. Dan apa yang mana? Jantung teh masak. Ulah kan soleh yang geus kali we. Siapa? Tadak ini dia ya, si Iscil ini dia manusia dia. Awas dia. Tuan. Ada foto. Gua bego. Aing pusing dak. Boga babaturan ceulina malah bisa mah ini hese dia mah. Ah, buat budak. Aisyah deui ngahiji jeung jelema kitu. Wiwan teh darah tinggi sia. Jat, aing ge kitu pusing sampai ka jelema. Lila poin dicodekeun ta budak. Ya, ngopi dia tuh. Kajian aing ngemelina dah ke warungnya. Pan kopi aing di ditu Bob sama loba kene sama ini cokot dulu. Sebeak udah sama kebobongkong eta kopi. Tabudak. Nahan bancet jeung naon ya panas pae kieu. Parek ngusepnya. Ilu aing ah. Ayo dak, aing mau usap teh jeung lamit. Arek naon sih sia? Panas poe kieu mau useup. Geus teu euceur ge budak ya. Nyiram naon sih indung sia? Nyiram tai meureun kolot sia mah. Sia dak ah, malu euceur ge mah lagi gelok. Kemalana bos, dak ditanya malah kalabur dasar balolot. Siap. Action. Tuh gening datang anak si Mardi panjang irungna. Action. Untuk si Hejo datang. Action. Untuk si Hejo datang ngaledek. Aing nanya, Action. Untuk si Hejo datang ngaledek. aing nanya pong, jawab lah cing wae. 2 action. Untuk si Hejo datang ngaledek di para berkelolohan coy. Aing nanya jawab pong. Ih, aing cing wae. Kurang teh kieu amat. Celina minus. Action. Hah, nahan bancet. Ek naon bawa panas-panas nahan bancet. Action. Kenapa sih? Lemok sia. 2 action. Apa aing sia kirain dulu itu. Jagung dia masak ya, Bu. Lumayan. Cut. Oke guys, RW kita RW Paspung. RW jangan lupa subscribe. Oke. Jangan lupa subscribe. Nah, kayak Jangan lupa subscribe. jangan lupa subscribe. Wah, oke. Ayo. Ayo, sip. Siap. 3, 2, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kali ini guys kita bakal ngadain challenge sama pemeran-pemeran ke
kalau channel kita tembus 1000 subscriber, di antara mereka bertiga ada yang dibotakin guys. Gimana? Botakan lah. Nah, ini botakan Pak. Tambah deui botak. Tambah botak sepele nang. Hei. Ayo Ayo. mirip jeung mik masjid. Geus lah we urang gambreng we anu sorangan eta botakan berarti nya. Ayo, jar ya. Om Pim Payung gambreng. 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 Aduh, guys, jadi petakin anjay. Ayo nama ngobrol lah guys ya. Pertama semua tungguin mereka begitu. Oke, kokong bolot. Gimana siap dibotakin? Siap. Siap, oke, siap. Siap. Jangan lupa subscribe terus ya, guys. Siap gak siap? Harus siap. Siap, kan? Oke guys, ikutin terus sampai Pak Kokong bolot dibotakin. Siap? Siap. Tunggu vlognya. Jangan lupa diikutin terus di channel TV. Anyos. Jangan lupa saklek. Wah, oke.